Uring boga dongeng pasti kiai mah pada arapal dongengna baheula aya hiji raja. Si raja boga anak kahiji, anak nomor kahiji hayangna masantren bae. Lahir deui kadua gede hayangna masantren bae. Katilu hayangna masantren bae. Nomor kaopat di wilayah-wilayah ieu mah musyawarah para penggawana di kerajaan. Cek raja, coba-coba kumaha carana anak nomor kaopat mah ulah supaya masantren, ulah kena jadi kiai. Emang kunaon tuan raja lantaran nu bakal neruskeun kerajaan teh saha? Lamun masantren engke atuh hese jadi raja na ieu mah usahakeun ieu budak anu kaopat terakhir supaya resepen kana dunia supaya bisa gaul jeung manusia. Coba usahakeun. Siap tuan raja ngan kieu bae. Tuan raja ngabangun istana di tempat anu strategi, dihareup nyeun taman, belah tukang nyeun leuweung, digigir nyeun paranti hewan-hewan taman safari, belah dieu nyeun kaulinan olahraga musik dan lain sebagainya. Nah engke nyana hayang naon bae aya di dinya. Ulah hese-hese tuan raja jatuhan raja mah imkan sebab fasilitas segala aya. Bagus oke cak tuan raja masukan mantep ieu mah. Siap. Laksanakeunlah nyieun istana. Wah kaharup atuh taman ka tukang atuh leuweung. Di sisi belah dieu atuh bangsa hewan-hewan ti mimiti cacing datang ka gajah aya kabeh. Luar biasa tah belah dieu bangsa musik-musik olahraga wah araraya kabeh. Masya Allah, di pagar sekian puluh hektar teh teu meunang kaluar anak raja saaya-aya supaya resep di jero diplot supaya jadi raja. Gede umur bangsa 17 tahun geus loba karasa. Cek manehanana ieu karesep lu aya di dieu geus beak kabeh. Di ulinan hayang taman aya di hareup leuweung di tukang gugunungan aya kabeh hewan-hewan ti mimiti cacing datang ke segala rupa aya musik dangdut ambal aya loba eta mah kos kitu mah boro-boro di istana di Cisoka ge ambal aya ambal aya kabeh. Nah nyana nanya ieu si di luareun tembok aya naon sih nu sabenerna. Cik eta penggawana di luareun tembok mah loba manusia cacah tama kos kitu mah. Kumaha mun kuring kaluar hayang nyaho? Ulah sok cacampuran jeung jelema leutik teu bagus. Henteu hayang nyaho bae heula coba aya naon di luar. Lamun hayang kaluar kudu bebeja heula ka bapa. Jung bebeja coba menta kaluar gitu. Minta izin. Akhirna minta izin ke tuan raja hayang keluar diizinan kade aping ulah lila teh keluar tina tembok. Wow ningali citra horengana dieu loba nu buukna beureum sabelah anting gede sabelah ditanyaan ku nyana ieu mana urang Panggang cenah. Iya urang Cisoka Gusti Allah orang mangkeluk nama orang dia keneh. Masya Allah di teangan orang belah raja ayah 3 raksa ayah orang pasar kemis doang. Gusti Allah doaku pinuh kudu kararitu ai praktek eta anak raja teh leuleuh di handapeun jembatan digigir aya aki-aki kira-kira umur 80 tahun. Belah ditu aya nini sarua eta aki-aki teh nya bengkinya bongkok. Mata cileuhan teh kira-kira cileuh segede poleca. Dina irung keluar. Leho di dieu keluar curek. Aduh nya ngacai bae deui. Gusti Allah bauna luar biasa. Di luhur loba anu nguang naon teh? Lalir dasar osok merenya ho. Gusti Allah doaku. Cek tuan raja cek anak raja teh
itu diri jeung aki-aki ku akur jasa cek jalan teh nanya ka penggawana ai eta teh nu kos kitu teh khusus jang manehna apa umum manusia lamun geus kolot biasana sok kitu teh dijawab ceng ulah sok nanya nu kos kitu loba biduan di jero yu urang nonton orkes bayu henteu cek jalan ieu mah hayang nyaho eta khusus jang manusia khusus jang nyana apa umumna manusia mun geus kolot lolobana kos kitu ya lolobana mah kos kitu caknya lah atuh la aisha liman akhiruhu hadza eueuh kahirupan eueuh kasenangan teu kudu sesenangan urang hirup atuh ai tungtungna urang kos kitu mah deuk naon deuk naon make sesenangan rugi atuh urang sesenangan ai tungtungna bakal kos kitu mah urang hina guys cek manehanana urang ulah kukumaha geus urang ibadah bae ka Gusti Allah ceng ulah kitu ceng ulah kitu urang asup deui ka istana hayu urang asup ka istana hayu urang hiburan di istana hayang naon tanji aya nu peng peng teh nanti nurunkeun hujan mah heula mah eta ucing mah di pandian eta urang Cisoko blon kali teh sasar orang Cisoko nya golek aya wayang golek wayang kulit orkes band dan lain sebagainya hiburan bae hayang ningali kitu hewan-hewan aya hayang ka leuweung aya hayang ka taman aya hayang naon bae henteu cek nya ai jelema tungtungna bakal kos kitu mandek naon sesenangan deui ibadah ka Gusti Allah eueuh nu ngadidik di jero istana ibadah tapi nyana pikiranana hayang ka ibadah bae urang mah dididik di pasantrenkeun babarengan jeung kiai Masya Allah hayangna maksiat bae sebab kiai nage mal diteruskeun wae sebab di dia aya kiai malulu nu karitu maksudna tanya ku tuan raja kumaha budak waduh tuan raja ulah deui diizinan keluar kitu dicaritakeun sakumaha tadi neuleuh aki-aki nini akibat tina deuleuhan eta akhirna nyana hayang ibadah bae cek nya deuk laun sesenangan atuh hirup ai tungtung nama bakal tungtung bakal kos kitu mah ayeuna tuh teu daekeun kaluar endahannya kelantas bebe duh cek tuan raja cilaka ieu mah bisa jadi raja budak geus coba didik dia rayu supaya resepkeun kana dunia coba dirayu diajak awewe loba jasa di jero istana ngahaja kita noelan awewe embung asal dideukeutkeun gawe haram insyaallah pan bangsa nu kieu mah bau borok ke ora kuari bae asal leupas bae ti kulatung geus mantak dibawa bae ge geus bawa leupas blow jasa budak teh teu meunang leupas ya Allah ya Rabb jangan mah dibere parawan embung dibere lampung nu putih nu gede adat embung tetep dibere berbes hideung komo tah macet dibere jahe cisoka henteu cenah teu daek Gusti Allah teu daek geus bingung bapak dage kok kieu teh jadi budak saha nu ngadidik Masya Allah babarieun Gusti Allah mah lamun Kangjeng Rasul saha nu ngadidik nu apal Kangjeng Nabi Musa saha nu ngadidik teu apal Kangjeng Nabi Ibrahim saha nu ngadidik di tengah-tengah kahirupan anu biadab luar biasa dijemas jelema sesembahan ka batu ka kayu ka makhluk tapi Gusti Allah membahal segala-galana dek ngangkat nabi jeung rasul babarieun dek ngangkat wali babarieun Gusti Allah mah nu mantak secara mata kasat urang ningali kahirupan manusia kuari geus acak-acakan wah luar biasa kakaler kakidul kawetan kakulon geus rusak tapi lamun inget kana kamahakawasaan Allah nanaonan maha kawasa Allah di tengah-tengah Jakarta yang udah diangkat jadi wali maha kawasa Allah di tengah-tengah Banten yang diangkat jadi wali urusan Allah ulah sieun-sieun urang mangan sakadar titah dakwah ngajak jeung ngabebener diri urang kegedeuna mah belah dieuna cek tuan raja kade ieu anak teh terus be awas omat
kudu dirayu kena resepen ka dunia, kena resepen ka makhluk, kena resepen kana kaheureuyan menang satahun nyana hayang kaluar deui cek gela coba urang kaluar ulah ceng ulah kaluar geus di jero ge jasa segala aya kumaha dahareun jeung inuman teu hayang kaluar hayang nyaho coba hayang naon ku ari di luar keluar deui masyaallah loba kaheureuyan karesep jeung sajabana nu di deuleu kunyana aya budak ngora umur 20 tahun ya Allah belah ditu gadis umur 20 tahun wih wah ngan eta budak ngora pemuda jeung gadis teh gering aya parawan kuru sanu daek atuh boro-boro kulat di kusuban di gemol daek moal daek kita tuh aya lain nu kuru deui mah kena ngadu tulang habak kuru di samping kuru budug saawak-awak baheula sok dicaritakeun santri budug deuleu ku ari santri sakitu karasepna artis eleh ku santri santri mah loba cedaan ku ari santri naon kitu artis mah loba cedaan santri mah cedaan lebih loba eta budug dia sebenarnya mah lain sabudug-budugna dina santri teh eta teh lain hadam teman santri teu budug eueuh hadaman nu mantap eueuh santri nu mulus malaya sebab eta hadam hiji budug hiji malaikat hiji budug hiji malaikat lamun 100 budug 100 malaikat gila ini santri mah makin loba budug deuleu ge otakna makin muncar cenah aya bae nu nanya ai kiai budug teh ulah terus nanya aing merahasia tah mah tah kaluar jada deuleu pemuda nya kuru nya budug sarua bae deui geus teu daya teu upaya nyana nanya ai ita umur sabaraha tahun eta umur 20 pemuda keneh itu gadis keneh cek nya pan eta jana ngeluk bae kunaon itu marob gering eta teh khusus jangnana doang teh pemuda gering atawa jelema ge osok gering pemuda keneh atuh osok sarua bae jadi lain khusus jangnana teh gering model kos itu lain jadi sasaha ge kadang-kadang dibere gering model kos itu atuh la aisyah liman akhiruhu kaza nek lawan sesenangna lah tuh urang ai tungtung manusia kos kitu mah atawa lolobana manusia mun dibere gering kos kitu teh hayang kula mah uulinan lantaran kumaha lamun gering eta terus bae kula mandek ibadah bae ka Gusti Allah ceng geus ulah neuleuan nu kitu deuleu tuh atuh turun nu cambrok tuh nya cembrok mah bahasana teh cembrok kula ge eta kakereng nyahok wae teh cembrok cembrok segala naon bahasa orang Cisoka macam-macam deuleu ceng tuh nu cembrok tuh anu bibirna sakumaha anu tasna jalan bangke tuh deuleu tuh bareum tuh deuleu tuh itu bae nu di deuleu itu henteu cek nya moal kos kitu mangan sakadar ngajauhkeun diri urang ka Gusti Allah mending ibadah ka Gusti Allah tafakur muraqabah zikir apa nggawana ge geus hese jadi kieu cenah ieu budak saha nu magahan ja amir mah amir atuh sagaran geus jadi kos kieu ge tilok muraqabahnya nama atuh geus dikiaikeun ku batur tilok tafakur endahan ganti mobil bae Pak atuh ada hese eta ke di pondok mah deukeut ka Allah bareng geus jadi kiai jadi jauh ka Allah urang tah ke di pondok mah urang teh mantep jasa sok tahajud bareng jadi kiai boro-boro tahajud subuh waktu duha sholli fardhu subhi qadaan atuh siap puguh batur atuh beres jasa tah nyaho ku kula pan di telepon ya orang berangkat ke heula naon duha heula kula percaya bae cak babaturan lain duha kiai kunaon make kunut ngan di dieu teu beres ya Allah izarah makawali
diajak kukula darah ka makumwali biasa diajak dikit cek ngeunah subuh jam 7 ya ieu potongan geus teu bareres. Nah barang balik deui ka jero istana ditanya ku raja seperti kitu tuan raja ge bingung geus harapan jaraing anak ieu kok jadi kieu ieu anak kok bisa teresepen sakitu fasilitas aya segala rupa di jero istana kendaraan mangis puguh musik geus puguh loba jasa kaheureyan ambalaya dahareun inuman hayang mabok ge dipersilahkeun ku tuan raja kok teu beukieun sih endahan ibadah ka Gusti Allah saha guruna maha kawasa Allah ya Allah ya Rabb satahun dirayu bae supaya resepen kana dunia terus bae dirayu tetep bae nyana asal pada maghrib geus cek lantas bae Ki Nurjaya ge osok nya lantas bae ngandek dijual ini pakai dijual ya Allah ya Rabbi nah menang satahun deui nyana hayang kaluar deui ulah lah cek boga ulah ente kulah hayang kaluar deui coba aya naon situasi ku di luar sok kaluar pas kaluar di istana aya nu keur di panggung nyana nanya itu naon pasaran pasaran teh naon tempat mait di jerona aya naon aya maitan bisa teu dieureunkeun teu kanaonan segala dieureunkeun sagala coba eureunkeun dik naon ulah yang ngobrol jeung mait atuh mait teu bisa ngobrol paeh ngaranna teu eureunkeun dasar anak raja atuh dieureunkeun ceng nu keur manggul mait eureun anak raja hayang neuleuh wah asana sholawat gede ieu tuh bangsa Ki Nurjaya makan ka sholawat bae emang ngeres otakna nya tersumbat hatina nya mah kitu ada sekelilingna dulur-dulurna careuri kabeh cek anak tuan raja bisa ente dibukai atuh bisa coba buka dibuka oh iya naon ieu mait ai mait teh naon mait teh bangke teh sa urang teh bakal pae kos kieu je coba buka huluna cek dibuka hulu diajak ngobrol gue nya hei mait ai sia kunaon pae hah sia kunaon pae jeung sia di ka mana tuh di ka mana sia cak anu nganter ke anak raja jadi edan kieu kunaon haju ngobrol jeung mait aing mah lamun ngobrol jeung parawan ngobrol jeung gadis ngobrol jeung jahe pokoknya mah datang ku kumaha ge ku aing dianter sebab pasti aya bonus jangan kos kieu pan tetep kunyana diajakan ngobrol bae hei mait kunaon siapa jeung si andek dibawa ka mana dicekal kudu nganter ceng ieu mah moal bisa ngomong setiap jelema anu paeh moal bisa diajak ngobrol sebab geus eueuh rohan aju ieu dik dibawa ka mana dik dibawa ka imahnya imahna di mana tuh di leuweung gede leutik imahna lah saukuran bangsa sameter leuwih bisa kita kula milu ka ditu bisa ayo kula milu ka ditu ceng mending nonton orkes yuk cek jadi di urang hiburan bayar dari bakal ka kuburan mah nu paranti ka kuburan mah santri sama maca yasin gitu ke dibayar maca yasin ke dibayar aya nu ikhlas keur didinya mah di pondok ngomong bae pan sial jasa aing teu kabayar atuh santri gara-gara ge Masya Allah kula mah baheula keur zaman di Banjar osok maca yasin di Nusugi aya GU di ditu teh Garuda GI Garuda Indah naon ngaranna bosna osok ngundang santri kula osok kadinya santri osok dibere berkat kula teu kabere kula mati rok teu kabere ngan kula teu balik ngan kula teu balik sehingga balik ka ditu terus ka pondok aing mah ngobrol jeung nu boga imah lah lo saya kadi tong geus pokona cenah mengaji mah teu kabar kajian aing mah geus ikhlas bae geus barali kabeh kula ngobrol jeung nu bogana geus beres baca kula teh anu teu kabagian ka urang saha tadi ka ditu tuh
geus padahal urang atuh kudu make akal tungtung nama urangnya berkat gede nya dibere ongkos jadi anterkeun pan mantap jasa tah kalau geus bisa kitu pikiayeun teh jelema teh tapi kan batur urang di ditu bungah deui lantaran dibere berkata loba luar biasa bokat ngobeh dibikeun kabeh jeung duit teh dibikeun kabeh ulah mah teu tilok eletik bae gedeawan nah cak jana teh cak eta ulah sok milu ka kuburan ulah ngeri ke ka kuburan urang ka istana bae henteu ka kuburan bae langsung nyana milu ka kuburan pas ka kuburan milu ngubur terus jelema diasupkeun ka kubur si mayit terus dibukaan terus pasang tataban kabeh cek jana ai ieu imahnyana dek datang ka sabara minggu atau sabara bulan nyana di dieu buat terus datang ka kiamat di dieu bae ieu khusus jangnyana apa setiap nu paeh kieu atuh kabeh setiap nu paeh kieu kula aja lamun paeh kos kieu ente pun paeh kieu kabeh ieu mun paeh kieu terus dikubur datang ke kiamat atuh dek naon gogoblogan segala sesenangan tarolol amat bloon amat gas balik ka istananya langsung nyana make samping langsung make baju cek bapakna di kamar mondok cek tuan raja iya ya naon kok bisa jadi kayak goblok ya bapak ya bapak tolol bapak goblok kunaon jelema tungtungna bakal payah kos sesenangan bae ai bapak goblok sia carekan ku jana tuh beuleuh jelema paeh dikubur datang ka kiamat teu hudang deui besi kana sesenangan bae tolol jelema hayang jadi braja tolol jelema hayang jadi bupati goblok jelema hayang jadi lurah pamblok jelema hayang jadi lurah goblok galak jasa deuleuh tuh jelema ngacopak di kuburan datang ka kiamat teu hudang deui pengusaha boloon usahana teu bener bloon jasa teu nyahoeun deuk paeh nyana paeh hudangna datang ka kiamat dagang karung dioprok goblok iya teu beres jasa ieu dagang hewan kebohongan bet tolol iya carekan ku jana goblok jasa termasuk kiai nyokotan proposalnya dan proposal kiai tolol goblok boloon masya Allah cenah kiai mah proposal kita mah deukeun majlis tai podol sero sarekan ku anak raja masya Allah goblok kabeh gecek geus dalah tuh nabi orang la asalukum alaihi ajro can mondok can naon geus bisa kos kitu Ki Nurjaya geus mondok kitu bisa kos kitu pohara anak raja ngamuk anak raja kabeh dicarekan jabat goblok teh nyahoeun ka paeh nyana tuh deuleuh kuburan saknyana jelema geus ngariguk di kuburan hudangna datang ka kiamat teu boga polo jelema lamun basi keneh ngajabat terus korupsi be teu urusan di atap layat goblok tolol bolot bego kiai teu urusan umat ngan urusan dirina sorangan bae hayang dikiaikeun hayang dibuyakeun hayang dimamakeun lamun nyana liwat teh dikiaikeun bae nyiruan kiai tolol cai goblok kieu boloon iya bangsa dudunya bae tuh di istana aing mah dunia ambalaya tuh di istana di aing ambalaya segala rupa kaheureyan ambalaya eta teh bakal ditinggalkeun aing geus deuleuh jelema ngecopak tuh di kuburan nu bakal hudangna kiamat teh hayang saeutik-eutik acan aing mah mondok cenah ngan mondokna moal ka Ki Nurjaya aing mah moal basi mencetan ke boba yang gitu akhirnya nyana mondok pohara pejabat dicarekan pedagang dicarekan wah kok mau calo mah dicarekan jasa ku nyana etap ka proposal nyana nyaho belum eta masya Allah kiai nu bener cak anak raja tolol kabeh goblok kabeh lain ngaraji lain ibadah tarolol goblok bolol diondang hayang berkat malulu tolol
Masya Allah galak-galak tidak ada kerajaan kunaon eta lantaran diciptakan ku Gusti Allah dek jadi wali dikondisikan di jero kerajaan istana dibangun keindahan dibangun kemewahan dibangun dunia jeung sajabana dipetakeun tapi Allah dek ngangkat dirina jadi wali Allah diberi terus sepeta kena dunia diberi terus sepeta hubungan jeung makhluk qalbuhu mu'allaqun bil masajid hatana nyantel bae ka masjid ya ame lain awak di mana hati di masjid tetapi keur di mana bae inget ka Allah inget salat